bener si agama Islam bener sing lamun bener agama Islam teguh ya ilmu nupang luhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil wete supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full-pullan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener-bener agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh dulu ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Syarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teu tauhid sia nasaha atuh taluk usup heuh nah da tetangga aing wahnya tauhid di jelema teh tauhid wong jelek masyarakat tidak walanya wong jelek teh ya kanu goreng atuh ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh sahanggaran ti mana rekam mana sampean lah naon bejaan dunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nah eta anu jangkung jiga benajir buto kakuring namanya mancung atau kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit dek mah alah ampun datan nirata ngademan pakulingan rana datan nirata ngademan pakulingan rana wah wong bagus tuh kadunungan dewek menyebutnya teh wong bagus ada kumarupa jelema mah siapa namamu ngaran kula Abimanyu saking ngendi saking kubutuh jempes ya Yahudi dikadek sia aing kemana ya karep Abimanyu iya saking nyata saking kubutuh teh pangna kikieuan teh jempes sia langonyang
montong pipilun ngomong sia dibja kaula teh rombongan ti Amarta ti Pringgandani ti Astina ti Mandura abdi teh salaresna rombongan nuju milarian acara dek mana dek ngirimkeun itu nyumbangkeun harta kakayaan pakaian obat-obatan leuteun jeung sajabana nyata kajama anu keur menang musibah cing aya obat goreng patut eueuh alah itu dina kareta teh pinuh ku rupa-rupa dahareun pakaian jeung sajabana wayahna anjeun moal bisa nepi ka tempat anu dituju sabab sasak ruksak jalan ancur wayahna kudu ngurilingkeun kaula nu rek nepikeun ana PHP-keun ka kaula kabeh gadegan kade apaan amanat mah kudu ditepikeun lain amanat mah ulah di PHP-keun amanat mah kudu didugikeun tong di PHP-keun iya beak seru aja mie HP hayam keulang iya dan rumah sama Joleos ya tewaka tuh iya mentah lah ongkos satu kainung manehnya kaula muarek mihapekeun amanat kaula sanajan sakumaha piripuheunana tetep dek ngeureuyeuh nikreuh ya lamun kitu sabagian keur kaula wah nyiagan sabab ieu teh wartos teh sanes mung ukur teh saurang tapi anu mah jadi kanyataan seueur mapia gan kadea nya ai mapia teh naon wadah surat map atau nu kitu mah ari map mah di mana urang boga kasalahan geuning map euy maaf atuh tama maaf di mana ngahuapan budak atuh tama maaf umur nyambung dek dipasrahkeun ka kaula moal bisa dibikeun nuhun dibikeun dina harti maneh bakal balik ngaran nganung harti hayang saling hareupan jeung kaula initna Abimanyu ti nagara Tegalara Tegapati keur kapentingan nagara jeung bangsana yah apa kon wani marang aku ora wani dening ngapakulanang pelanang aji mulati tegakan jaya ayo Suramrata Jaya Merata nyaka sabuk bilang tatu aduh telu ampar tiga maju haling kepung siap puji cepot lan bebeja kaua Prabu Baladewa aya nu ngahalangan jalan saelah kena cukup di urang singarepan digadil syakoing eta sihungna begu itu gitu mah nya geus mere gambaran begu geras beheung begu nyingkah maneh his teh